dijuluki sia sebagai warasatul anbiya. Dia omong ku jelema mama dibejakeun dina disebut ku jelema sia teh abuya. Ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampekeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri urang mun inget kadinya Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke urang teh. Bagaimana ilmu sia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allahu a'lamu bimuradi. Qala Allahu ngadawu sapa Allah hadza ing lafad hadza yaumu yanfa'u sadiqina utawi iki yaumul qiyamati tegese dina kiamat yaumu yanfa'u sadiqina iku dina kang manfaat ingong kang bener kabeh fi dunya ing dalam dunya. Ka'isa kaya kangjeng Nabi Isa sidquhum apa bener sadiqina lianahu kana satuhuna yaumul jazaa iku dina wawalas lahum iku tetep kadua sadiqina jannatun utawi sakeh surga tajri kang lumaku min tahtiha saking asar-asaring jannat apa al-anharu pirang-pirang bangawan khalidina fiha lekang langgeng kabeh fiha ing dalam jannat abadan ing dalam salawasa radhiyallahu ridha sapa Allah anhum saking shadiqina bi taatihi kalawan nuruting Allah wa radu lan padarari ridha ya shadiqina anu saking Allah bi thawabi kalawan ganjaran Allah zalika utawi mangkono jannat al-fawzul azim iku kebahagiaan kang agung walayan faul kadzibina lan ora manfaat ing wong kang goroh kabeh fi dunya ing dalam dunya syirkuhum apa bener kadzibin fihi ing dalam yaum kal kufari kaya pirang-pirang kafir lama yu'minuna zamang-zamang zarari man ya kufar kabeh inda ru'yatil azab ing dalam nalika ningali siksa lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu a'lamu bimuradi ku tetep kaduya Allah utawi kerajaan sakeh langit lan bumi khazainul mabad
Saya pirang-pirang simpenan udan wana bata tilahan sakeh cucukulan warizkilan rizki wa gairiha lan lian kabeh wa ma fihinna lan barang kang tetep ing dalam samawati wal ard atanekani ya Allah bima kalawan lapad matagliban kena arah ngalindihkeun li gairil akili kadue salian kang due akal. Walan utawi Allah ala kulli syai'in ngatasi saban-saban suwiji-wiji qadirun iku kang maha kawasa wa minhu lan iku tetep setengah saking syai' isabatu shadiq utawi ngaganjar wong kang bener wa ta'zibul kadzib lan ngagorohkeun wong kang goroh wa khassal aqlu zatahu lanang tukeun khusus apa akal ing zat Allah falaisa alaiha maka oranana ya Allah alaiha ing atas zat biqadirin ikut tetep kalawan kang kawasa. Nyaritakeun kelanjutan persidangan di Rabbul Jalil. Allah ngumpulkeun seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna. Sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain baik para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai dibere ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teu dibere ilmu bodoh sia. Lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya. Diomong ku jelema mama, dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya. Ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri orang mengingat kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke orang teh pakai naon ilmu sia abdi pakai ngebagahan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong sia ayo asana mah biai dakwah teh meureun aya 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang, Karangkas, ka gunung ka ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaho niat sia kumaha niat ununya oye niat mah jawab dia doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa kita urang kalau masuk merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan sana ya aing ka izinan ya aing ka izinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si izin aing yang kieu aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya
naon deui coba sia agan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi neuk api-api teh nyawa bae tolol sia tah ieu urang lamun di sidang kos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikan rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na didinya kene kejarekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos gitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat-niat urang bakal dibukakeun ke mantap gahajuna masararieun Inggris jasa iya efek terus ngefek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah di akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran eueuh mantap ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia-sadiakeun kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu insyaallah masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha anibudu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti. Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi. Ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah, Allah ta Rabbi wa Rabbakum.
tapi gening umat kaula mangeranan ka kaula kusadimeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyanggakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah teu mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae anu dilaksanakeun ku abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura tu painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia ku Gusti rek dihampura mah atuh ja Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan daya ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep tuh wow geus senyum nya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma surak tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkol bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula
termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan mangpaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing korolok sing kolocor. Caina engke di akhirat teu kudu make wafin. Teu kudu make paralon engke ngolocor sorangan heran engke bakalna di kamar urang cai lalempangan sesuai jeung kahayang urang. Cenah hayangna gede-gede, cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar. Di handapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin henteu sejuk teh aya. Pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar. Lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh. Sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Hareudang. Teu cupar atuh kuneuleuh cai ngolocor ai hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae. Pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana. Tah moal tenang hirup teh. Tenang soteh di mana-mana urangna teu boga masalah. Urangna sehat, sakadar duit boga. Imah mun hujan teu bocor, mun panas teu kapanasan. Pamajikan luis bae. Anak nu batuk-batuk acan. Neuleuh ka gigir aya sakopi. Belah dia aya apansa letik-letik ge leuh masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh surudut. Cek pemajikanna ngeunaan teh Kak. Woi luar biasa cek. Teu kurang gula Kak. Entut. Cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing. Jate digulaan ku aing. Tapi suasana ngeunah bae. Tapi coba urang boga hutang. Begitu hujan gede letik, boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh. Motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh. Kahujanan kayu moal bisa masak. Neuleuh kapang beasan beasa eueuh. Isuk-isuk udang teu mandi. Cileuh sagede poleca. Diadukeun kopi ku pamajikan. Ngeunah, waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun. Tanya Kak, sedang eta gulana pahit. Pahit. Itu kopi meureun gimana? Jak kopi Kak. Kapal api ieu Kak. Kapal perang ngomongin kapal api. Geus, pamajikan ulah ngadeukeutan. Kudu surti, wah ieu salaki lain deui ieu. Ulah ngadeukeutan ieu mah, asal jungas-jengos kieu bae ge pasti bukan nu anyar ieu kajen kumaha ieu. Eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang. Eueuh beban, eueuh masalah, masyaallah ngeunahna luar biasa. Kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah. Duh, Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran. Masya Allah.
ieu mah dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah. Sederhana tah. Ngaranna nikmat jasa masyaallah. Komo aing ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50-50%. Komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik wari ka akhirat. Jadi naik ke 60% beratan ke akhirat hate urang waduh tah geus lain deui. Geus lain deui. Naik deui 70%. Masyaallah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat. Ngeunaheun kadeuleuna. Ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu. Beuh bakal nikmat. Urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun. Urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam. Nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah. Cenah. Aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu. Ih titah kusaha. Ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunana maning ibadah bae. Kieu. Yeh, ibadah itu teh dahar mah. Sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Itu sabodo jeung cenah teh. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorangan. Cenah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha kuari deuk ka Allah bae nu aya ku aing deuk disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasa geus masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat. Alhamdulillah nyakanya. Lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba. Aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah. Nah, ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten malah aya. Boro-boro nu sehat nu gering ge amanat. Ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa diheesan. Gering tetep bae salah kita diparak milu gering. Aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ieu mah lain angkara we kala ulah nyandungnya. Kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan. Deuk kumaha coba? Aju kabehan ngaromong ulah nyandung kenya beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teh gua tengah denge direkam ja aya tak denge gentah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cak salakina irah ieu keuna ngadengekeun eueuh salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureun haju dibanting teu beueuh ku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu. Ieu poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh. Poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuy. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya.
Gusti Allah anjeun salamet Isa lantaran sesuai jeung parenttahan kaula salamet anjeun Isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia Isa ku anjeun Isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit eta leutik tah mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrak luar biasa tamang geus pohara aja ngagebrak ngaranna neraka geus ngagebrak hurung luar biasa di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud kadieu gegeraan wahai ahli duha kadieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu kadieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadieu ya kan geus indah jasa lolo ka ditu mencrong pemandangan nu indah lolo ka kenca seudeu ngagebrak berbagai pemandangan nupikasieun nyata di dinya leuleuk ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka teh mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh kene sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur los tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung
jadi raja kuarima kulama sekup terkecil naon sih jadi raja non RT lain raja RT mah tetap raja isi nih mah ngadengin raja ke RT mah tetap rajanya nak ya yang naon melapor ke RT raja terkecil RT masyarakat dengan G2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa Rusia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat Masya Allah ku ibadah hanya 10, 20, 50 tahun tanpa mamli urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain sigotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing ya aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun aya buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia naonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan aya naonan doang atuh wallahu alam geus kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan uhuluan kabeh ieu nyala ngarobrol ke di akhirat Aizal aing buntutan aing uhuluan nu sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae kitu aing mah aya ceulina hiji cek kitu teh kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun besi adi pengkolan solihin di sorga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna
emang nyampaikan Kyai nyampaikan aja ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah gitu nusugi mah asal bab zakat dengan rokok bab jariah ngarokok nusugi mah gitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina tuh daek mere ceking nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu ngadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ieulah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deukeus di kana nerakakeun ka karang percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman mangpaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh baron neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atbat tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allahna maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing
tetap abdi mah pangeranan teh keur ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun biasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh sieu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku aing ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku aing ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar biasa tanu mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati. Aduh, ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah pangeranna ka aing tah iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jejedis najis aing mah ja duit aya ieu jang dahar tak ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hinana jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang a'zamun nas bulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih namanya bakuloa kalau bajasa ada boboko bakuloa godang boboko letik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godang wow itu mengusah saja tuh godang guys mantap sih segede godang ngomong kalau tah heula eta Masya Allah loba bahasa Inggris kan lalu luar lillahi mulkus samawati wal ard cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna kaya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa esi-esina langit bumi eta nangieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut esina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga diganjarna wa tadzibul kadhib nu salah
diberi ganjaran neraka siksaan. Nah iyalah kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Akal nasis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir. Mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah. Asupna teh kana jami wal afrod berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in. Atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah. Oh ditahsis ku akal. Zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai'. Kulli syai' ieu asupna kana anu mumkinul wujud. Geus palaisa alaihi biqadir. Geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir. Ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah. Geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud. Kakenaanana ya ku ali syai'in qadir. Ieu syai'na syai' anu mumkinul wujud. Langit bumi katuteusina termasuk kolam, termasuk aras, lauhil mahfuz, malaikat, termasuk urang. Ialah asup kana ala kulli syai'. Allah na maha qadir. Ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud. Ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah, iman urang dibere ajeg, iman urang dibere naik, iman orang diberi mantap hindari dunia ila daril akhirah, sehingga orang bisa nuturkan kangjeng Nabi orang, bisa nuturkan para wali Allah, bisa nuturkan ulama nu balener, sehingga orang digiringkan ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera Nabi, wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma